awaka ilmu ma'rifat ilmu pasti baheula cek Imam Ghazali engke kadituna bakal ngajawakeun ilmu ma'rifat jelema bakal neangan naon nu dibutuhkeun ku nyana bakal ngadeuketan nu bisa nyumponan kana kabutuhnyana sebab ketika jelema lapar berarti butuh dahar neangan nyana restoran neangan nyana warung nasi warteg hayang minum neangan nyana di mana kafe hayang kopi misalnya hayang teh misalnya dan lain-lain sebagainya nyana neangan jang kebutuhan nyana saha nu bisa nyumponan kabutuhnya nyana tentrem berarti kiai lempang ke pemerintah berarti aya kabutuh berarti aya kabutuh kajian kumaha teh kudu dicaritakeun aya kabutuh 100% kajian kumaha ketika pemerintah datang ke kiai adi sarua pemerintah ge aya kabutuh ka kiai teh aya kabutuh kabutuhna wallahu alam mungkin ai pemerintah endeu ka kiai mah deuk ngaji masalah deuk ngaji mah atuh masalah mungkin bae minta nasihat masalah ngaji keneh ngaranna datang ke kiai teh hayang persahabatan bae lantaran aing teh bisa ieu teh ibadah lah hayang ngawauhan kiai bae sugan bae di akhirat ku wauh mah ke rada kagupai-gupai masalah kabeladiana aing hayang wauh ka kiai jang nyumponan ka hayang aing butuh ka kiai eta sebab aing deuk naek di dewan aing deuk naek jadi gubernur aing deuk naek jadi bupati ieu mah penjahat tinggal di dalam bae kuari kiai ge datang ka pamarentah teh apakah deuk ngaji maknya deuk ngaji kudu ka pendopo eueuh konsepna ngaji ka pendopo eueuh konsepna berarti teh di balik ngaji ada udang di balik kutang nah ini geus kadeuleu nu lelempangan di mana bae cek Imam Ghazali lain cek kula naon hartina kula atuh ngan macaan konsep-konsep ulama-ulama ahli hakikat seperti eta lempangnya di mana etalah nyana keur jumponan kabutuh nyana lempangnya na di dinya nyana keur boga kabutuh di dinya nyana keur lempang di dinya nyana kabutuh na dinya jelema di partai berarti aya anu kacumponan nyana ketika di partai kajen ku kumaha ge sebab jelema lamun henteu kacumponan moal kalumal moal hayang di partai moal hayang kajen ku kumaha ge sebab naluri manusia selalu gitu nah nu paling bahaya dina kolbu teh ieu aya lelembutan kolbu teh ngomong diantarana nafsul lawamah aya hawa kahayang teh kudu dicumponan ketika dicumponan bungaheun nyana saha sih nu bisa nyumponan nu mendak jelema teh ya deuketna jeung sieu kacumponan kahayangna jelema deket jeung sieu kacumponan kahayangna jelema deket jeung sieu kacumponan kahayangna moal bisa dipaksakeun si ieu kahayang deket jeung ieu tapi beda teu bisa nyumponan moal bisa deket ka jeung bisa mental ka jeung kumaha bisa mental kahayang hawa ngaranna nah ieu teh deket amat ka dieu aya kacumponan kahayang ieu kiai ieu pengusaha deket ka kiai eta pengusaha yang deket ka kiai berarti hayang aya anu dicokot di kiai ilmuna lamun kiai gak deketan nu sugih berarti kiai aya kabutuh jang nyumponan ka hayang kiai sebab kiai teh ya boga kahayang nu sugih nu bisa nyumponanana we dalit katanya kadina dalit nyaos ya dalit teh mukholid teh dalitnya kental tidak bisa dipisahkan sebab bisa kacumponan nah eta teh kos kitu tah mentek awewe ge lantaran nyana bisa nyumponan kabutuh urang ge bisa nyumponan kabutuh nyana maka terjalidah hubungan cintrong nah di sini ada trisno aduh itu sari kebutuhan nah ieu keur carita urang hirup teh kitu bae kajen kumaha ge saha nu bisa memenuhi kebutuhan aing deket ketika butuh deket geus teu bisa kacumponan kabutuhanana bila perlu pepegatan aing Indonesia teu hayang aing geus hayang wau guru tinggal guru babaturan tinggal babaturan hayang sebab naon geus teu kacumponan ka hayang aing nu mancak lamun lain lillah babaturan teh
henteu karena Allah aya retakna wae kajen kuku mah sebelah pihak teu karena Allah mah sebab aya kahayang kacumponan kabutuhna ketika teu kacumponan kabutuhna geusaan ieu bahaya ketika kahayang diteruskeun bae kuari hayang jadi RT hayang jadi RW hayang jadi lurah belian jelema demi kahayang hayang jadi bupati belian hulu jelema demi kahayang hayang jadi gubernur belian jelema demi kahayang hayang jadi presiden belian hulu jelema ieu nu bahaya demi kahayangna kumaha bae carana nu ngahalangan bodoh nu ngahalangan sikat iyalah hawa lelembutan hate urang teh ngomong nginaheun mun aing jadi presiden kumaha bae carana jadi duit aya di aing kekuatanna dibeli ku aing polisi dibeli abri dibeli jeleban ternama dibeli penting aing jadi presiden kajen ku kumaha ge ieu kan jahat kahayang teh seperti gitu. Nah dengan puasa kahayang-kahayang urang teh kuari dieuweuh-euweuhkeun hayang dahar lain lalagaan ka Allahkeun gerage hayang nginum lain lagi ka Allahkeun geus urang kuari mah nginum geus wani henteu dahar geus wani urang teu dahar jima ulah mending di ka Allahkeun heulanan sapira ti pajar datang ka magrib tak eta urang teh keur bojona kos kitu teh anggapan Gusti Allah lain lalagan aing nyaho kahayang sia sebenarnya mah sia lapar tapi nu dideuleu iwati keagungan aing masyaallah lain lalagan geus ku aing pokona sia dihampura sakabeh dosa sia sebab sia geus nahan lapar lain lalagan aing nyaho sebenarnya sia hayang nginum kajen kuku bahagia sia teh hayang nginum aing teh nyaho tapi sia demi aing wani sia henteu nginum nungguan maghrib malah manggis kieu bae jemba angel jasa jam mau ieu jam terek jam genep puter lain sia abah jam genep urang ngadaguan 10 menit Masya Allah tapi urang keur main catur 10 menit nanaonan nonton TV 10 menit nanaonan tapi dek buka ngadaguan 10 menit asa 10 tahun bae percis kos ngadaguan dek kabogoh dak ngeureuk datang kabogoh datang geus kieu deui diputer bae kitu sia jam ku aing udah deui aya nu ngahalangan ngawas urang mene aing datang geus kahalangan ku sia jelema teu puguh teu karu dicarekan tiupan jalan tiupan beben aing datang tiup udah datang ka eta kotokan di jalan tiupan dek datang ka bogoh teh upus gitu angel perasa dek datang jam angel tapi pakai maksiat sakeudeung kahayang-kahayang urang teh kuari kurang ditapaan Allah maha uning